wasalima jabataha alaika barakallahu fi kullin minna fi sahibik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum sahabat Agus Baraya. Hari ini saya meliput pernikahan di Kampung Randu ya, ke Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Ada ibu eta soalna bisa matok. Kelinci naon teh? Cina kelincinya. Seserahan.
haplah parugia lengkahna urang sedayana kalayan ngiring dedel bingah doa tieu calon pengantin pamaget kalayan ayeuna ngagiring kana ayeuna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun pernikahan mugia urang sadayana diwuwuh ku rahmatur barokahna Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah rabbal alamin. Keluarga Simkuring dihormat, keluarga Jembar hormatin Simkuring, keluarga besar di calon pendulung Petepang Rarai Pak Amplok Jonghok dina laraga anu mulia nyaeta akad nikah dilajukeun kalian walimatul ursi anu mana ieu janten pasunatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia urang sadayana diwuwuh kalian rahmat berkah ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbana rabbal alamin. Amin ya Allah rabbana rabbal alamin. Para warga sadayana anu kusimkuring dihormat simkuring Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna ayeuna calon pengantin pamaget sareng istri kemudian janten Allah tambah barokah di paparingan ayeuna rezeki anu barokah syukur ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, paling itu Oke macet. macet. Media itu soal tiket. Ya macet di Yuk kapal hidup pirang. Kade teh eta gajahna bisi ngagajeleng. Talian gajahna. Semoga ke paling bagus kita dibantas ke paling bagus. dirinya we asa ulah kotor di dirinya lelah. Itu kan. Makasih Pak itu. Nggak tunjuk kayak itu papa. Ah, teman nonjang, donat eta. Donat. Ayo gini. Saya alhamdulillahirobbilalamin. Begitu alhamdulillah penyerahan simbolis Terima menikah Kapolres Bapak Anu Aminah Silviuning binti Bapak Iban Supiadin kalawan mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan hadirin wa doa sama Abu Ambiya Muhammad Ali Muhammadin alihi wa ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahlika wa wa'adika ma ta'ata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi
Allahumma ja'al ma'afiyah minha sawaba ma qaranahu ila arwahina maghfirah wa arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa arwahi masyayikhina wa arwahi ikhwanina matana jadidah wa arwahi ikhwanina aqriba li hadha majlisi wa arwahina aqriba li hadhihi qaryati wa arwahina aqriba li ahli hadhaini mutasawwajin warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'qim nuzulahum wa'asi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim. Mungkin disaksi Kusadayana Pemaksad Bade Maya Mas Kawin Aldi Sebat Dina Ijab Kubur Kabujo Abdi Dia Mas Kawin Maslahat Manfaat Dia awalnya dia awalnya kita aneh dua awali kok wasabima jabataha alaih barakallahu fi kullin minna fi sahibi bi rahmatika ya arhamar rahimin. tampok doa khusus terjadi indung di ibarat doa Nabi ke umatnya. Semoga aku ibu doakan ibunya, sok doakan kalayan saudara-saudarasna, singgaras doa nak kalayan ikhlas. Iya calon terus terjadi calon ayo nama terus jatuh sah suami istri sah caroge an insyaallah bakal ayuna ngaragapan bahtera rumah tanggana doakan ku sadayana pemugia iya ibu putrana oge putrina dijatenkeun rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah. Mangga ayo nama mangga Jang Yusuf wawang parantos masrahkeun sadayana dohiriyah batiniahna kanggo Jang Yusuf kade Jang Yusuf titip ieu neng silepi ku mama dialit dirawat dibikanya dikasih ayeuna tos janten tanggung jawab Jang Yusuf mangkana nggakeun sadaya-daya api kana jalan anu lurus, api ngingin ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang simpi nitip Yusuf ayeuna janten caroge yang sineng silepi nitip sok sing silih kuatkeun silih dedehan silih asihan aya jalmi anu sampurna nanging seueurna
kirangan ku aina salimah bakal jantan sampurna nitip paning silepi mangga sasarengan ngaradapan ibah terlalu rumah tangga kalayan aya dina kesemangetan kakompakan semoga ayeuna bangiteun tati mangga tiasa dipeluk wae ibuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamugia ngucurna cai soca kalayan ikhlas sinjanten wasilah urang sana diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkeun pangintah ayeuna janten ramana Bapak Iwan sinareng Bapak Jajan. Malah sumujud kalian ikhlas leueuh mangahna leueuh asihman jeung Yusuf ning silepi ieu ramaan kepungkur sang ngocor ngagolontor capek anu utama capekna ngurus ngatik ngadidik anu janten putrana dina dinten ayeuna bangga kalayan luar biasana tiasa ngajalankeun pasunatan kanjeng Nabi anu mulia nitip jeung Yusuf non antos dididik ku apa sing janten ayeuna tauladan contoh anu sae kanggo jeung Yusuf janten saroge anu sae kanggo bojona ning simpi sobral jeung Yusuf bral ayeuna ngarandapan bahtera rumah tangga mangga biasa ayeuna ngalih panginten Yusuf ka Pak Iwan teh Silpi ka Bapak Jajang. Mangga jeung Yusuf mangga nyanggakeun sadaya-dayana dohiriyah batiniahna kewajiban ayeuna mah di tangan yang Yusuf disaekeun diawalkeun dibodemkeun dikonengkeun kumaha carogena nitip ieu teh Silpi Guningsih mangga jantetkeun bidadari turjana bidadari surga kalian ayeuna dipasihan mungkin turunan-turunan anu soleh tu solehah biasa ngadoakeun keluargina sepuhna abdina beh didupna turunan luhurana. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kalian berkah pamugia dilungsurkeun khusus ka panganten anu baru na ka urang panganten anu bau panggilnya mangga biasa sungkem baik sebenarnya sekali itu teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi senyum teh. Senyum ada asa yang di bertahan